Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Comro. Saperti biasa dinu danget ieu sim kuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita domba di pamer maung. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan domba di pamer maung. Iring-iringan aheng tungtungna eureun handapeun tangkal caringin. Abdi teu tahan deui, abdi hoyong bleat. Ti koro mah geus peurih, ceuk domba pakean macan. Moal pernah ieu geus asup ka wewengkon leuweung ganggong, ceuk kancil gancang. Saha weruh meureun sato sejen bisa ngaliwatan. Mun anjeun rek nyeun sora ngagorowok, kelenci merentahkeun. Anjeun tiasa ngalakukeun. Anjeun parantos latihan sababaraha kali. Inum heula jus jukut ieu supados ti korona baseuh. Ceuk marmut. Nu ngagotong tas bekel kana tonggongna. Be. Hus. Ngagorowok kelenci. Bahaya eta. Kancil nyentak. Domba dina papakean macan reuwas. Ti korona beuki garing jeung peurih. Mimitina eta ide kancil. Manehna jeung kalenci jeung marmot keur lempang sapanjang sisi leuweung neangan dahareun. Tapi usum halodok kieu kadaharan beuki hese di teangan. Jukut garing langkung gancang sareng janten langkung hese tumuwuh. Di sisi leuweung pendak sareng domba anu nuju milarian tuangeun. Nah, anjeun kabur ti tegalan. Tanya kelenci waktu harita. Aya seueur tuangeun di kebon, tapi hirup henteu gratis, saur domba. Teu gratis kumaha? Kamana-mana teu beunang aya kurung jeung pager di jalan. Utamana lain eta, tapi unggal piaraan. Hiji poe mun geus genut bakal dipencit. Hih, pikasieun pisan. Marmot ngagerendeng. Jadi kuring leuwih resep kabur. Janten sesah milarian tuangeun. Marmot jeung kelenci masih ngageter mikiran sasatoan keur dipencit. Saha cenah hirup bebas teh hese? Neangan dahareun. Abdi gaduh ide ya abdi. Ceuk kancil ngadadak. Kelenci marmot jeung domba reuwas. Nya sabab kancil karek cempe neutep babaturanana anu keur ngalajukut satengah garing. Dengekeun kitu. Jukut anu paling hejo sareng paling seueur di leuweung ieu ngan ukur di sawah jukut hejo. Tempat nangan ukur dikuasakeun ku sato ageng sareng kroni-kronina. Anu ngarambat sareng gelut jukut anu paling hejo. Urang salaku sato leutik marginal kudu nyokot eta tempat. Kudu bisa ngadahar jukut hejo. Kalawan aman jeung bebas. Bebas iraha we jeung kumaha oge. Cek kancil. Kumaha? Kelinci jeung babi jadi kompak. Urang kedah mangpaatkeun kaayaan. Geus 5 taun leuweung urang leungiteun raja macan leuweung. Kusabab anjeunna maot ngan sato badag geus didominasi leuweung jeung jukut hejo. Leres upami aranjeunna ngan ukur tuang. Panginten upami aranjeunna ngan ukur tuang, panginten henteu janten masalah. Tapi banteng terus ngajak babaturanana rombongan bison ti manca hutan.
Gajah ngajak babaturanana rombongan jerapah oge ti manca hutan. Cek Kancil dina biantarana. Badak ngarasa awakna kuat sareng kuat. Etangan ukur ngalungkeun urang sareng najong urang. Teu kacaturkeun sato-sato gede liana anu pura-pura sombong, pura-pura kawasa, korupsi jeung sajabana. Jadi cek kelinci beuki panasaran. Etangan sieun ku Raja Leuweung Macan, urang kudu nampilkeun sosok anu deket jeung Raja Macan Leuweung. Kancil nahan napas. Kelinci, marmot jeung domba masih jempe. Kabeneran aya anak domba. Anjeunna kanyahoan sabudeureun leuweung ieu. Anjeunna tiasa janten jalma anu caket sareng Raja Leuweung Macan. Tangtosna kelinci, babi, khususna domba, reuwas pisan. Tapi aranjeunna sapuk sareng ngadukung rencana si Kancil. Domba-domba oge geus dijieun awakna. Buluna jadi belang, kumisna ongkoh. Sok katingali seukeut. Tah, kakang domba teh ayeuna jadi domba di papakean macan. Alias kakang anu dipihormat. Tatangga sobat macan Raja Leuweung. Cek Kancil. Wah, jauh pisan. Barina oge sanajan buukna loreng jeung kumisna tetep we siga domba. Cek kelinci. Hus, ngobrol lalaunan atuh. Naon wae kaayaan sareng politik sadayana tiasa robih. Emut eta kalayan politik naon wae tiasa robih. Kancil nyentak. Eta kumaha dimimitian domba oge jadi domba dina papakean macan. Aranjeunna angkat ka green pasture. Sapanjang jalan ka sampalan hejo, Kancil, kelinci jeung marmot ngawanohkeun domba dina papakean macan ka unggal sato nu kapanggih. Baraya anjeun sadayana kedah terang saha sareng urang. Anjeunna teh lanceukna tatangga sobat Raja Macan Leuweung. Anjeunna anu ngawariskeun kawijaksanaan sareng kagagahan almarhum Raja Macan Leuweung. Saur kelinci ka kulawarga babihutan sareng tatanggana. Tapi anjeunna katingali gendut sareng lambat, saur babi teh. Nya sabab jalma nu menak ieu dibui ku manusia mang taun-taun. Makhluk pinter eta sieun ku lanceukna tatangga sobatna Raja Leuweung Macan. Eta sababna ditewak di panjara sangkan awakna genut jeung leuleus. Tapi berkat kawani manehna bisa kabur. Anjeunna barontak ka manusia. Ku kituna mangga nyanggakeun sareng milih kakang anu dihormat, sobat Raja Macan Leuweung. Lamun anjeunna kapilih, moal ngan ukur didominasi ku sato badak wungkul. Urang sakabeh masyarakat sato bisa sapihak. Jukut hejo lain ukur milik banteng, gajah, badak jeung kroni-kronina. Cek marmut siga biantara. Lamun kakang anu dihormat sobat Raja Macan Leuweung kapilih jadi pamimpin ieu leuweung, urang janji moal aya deui manusia anu datang ka dieu. Cek Kancil keuheul. Moal aya deui sato predator saperti maung, citah, ajag, buaya di dieu. Aranjeunna moal ngaganggu arurang, moal ngahakan arurang. Moal aya deui kahuruan leuweung, moal aya deui. Cil Kancil, teu mungkin upami sato predator henteu tuang, aranjeunna bakal maot leres. Harewos kelinci. Hus, tong ngomong sembarangan. Disebut oge kampanye gratis asal loba pendukungna. Hoax, fitnah, mun perlu bisa halal. Kelinci ungwek teu ngarti. Lantaran diungkapkeun dicaritakeun ti individu ka individu sajena.
Ti lawang kapanto akhirna sato nuci nyicingan leuweung ganggong percaya yen domba alias domba bulu macan teh. Satemena teh lancek-lancekna tatanggana sobat raja macan, raja leuweung anu pantes jadi pamimpin teh. Loba sasatoan anu katarajang jeung milu kampanye. Domba dina papakean macan teh hiji-hijina anu pantes jadi pamimpin. Saha-saha nu nyangka yen domba di bulu macan alias tatangga kakang nu dihormat. Sobat macan, raja leuweung ngan saukur domba. Fitnah, hoax, sumebar di sabudeureun dibagikeun ku sato anu yakin maranehna ngarojong bebeneran. Sing saha anu henteu percaya yen domba dina papakean macan alias kakang anu dihormat. Tetangga sobat raja macan leuweung nyaeta antek organisasi bid'ah, agen intelijen, kakuatan luar jalma anu teu ngarti. Teu boga akal sehat jeung loba deui cekancil bari biantara. Ku kituna domba di bulu macan tuluy diajak nempatan batu agung di tengah-tengah padang jukut hejo. Ieu hartina anjeunna resmi pamimpin leuweung ganggong. Teu lila sanggeus kajadian eta peraturan anyar dikaluarkeun. Geus eueuh hiji tempat bebas pikeun manggihan dahareun. Ngan 2 dinten saminggu sadayana sato tiasa milarian tuangeun di dinya. Sasana nyata hak domba di bulu macan salaku pamimpin. Kalenci Kijang Marmot salaku pandukung utama. Sareng sato anu ngadukung anjeunna kalayan kapercayaan fanatik. Da aya deui huru-hara di leuweung ganggong dina sababaraha dinten. Henteu aya pajuang pikeun tuangeun dikerin pastur. Sumuhun, sabab sato galak kayaning singa, biruang citah maung buaya anu ngaula kakuatan. Nepi ka akhir usum halodo datang, nalika domba dina baju macan istirahat, sabab pinuh di batu agung. Nalika sato pendukung fanatikna ngadahar jukut hejo. Nalika sato galak anu ngahormatan pangawasa ngajaga. Nalika kalolobaan satongan ukur panonton bari lapar sareng nyeri sabab janji ngan ukur janji. Tuluy weh hujan gerimis. Belang dina domba dina bulu macan luntur. Anjeunna janten domba deui. Domba biasa. Domba teh gendut. Laun jeung buluna bodas ku lawu. Tapi manehna teu sadar. Domba tetep karasa domba di baju macan alias kakang menak. Tetangga sobat macan, raja leuweung nu jadi pamimpin. Sedengkeun sato-sato anu sajena netep reuaseun. Samentara eta kelinci marmot parantos angkat ka tempat anu seueur kabeungharan. Tah sakitunya pamearsa dongeng ti Sim Kuring Ujang Combro anu ngeunaan domba di pamer maung. Pikeun ieu dongeng teh salaresna mah dongeng anu ngagambarkeun kahirupan sasato anu aya di leuweung gitu nya, di hutan gitu nya. Pikeun si domba ieu teh anu diangkat ku sabudeureun umat leuweung ieu pikeun jadi raja macan anu dipihormat. Mung nya kitu di akhir caritana mah. Si domba ieu teh anu atos di parasan di kumanya dijadikeun seolah jadi raja leuweung da pedah ningali loreng-loreng dinu sabudeureun awakna nya dimangrupikeun maung. Pikeun beunang kacepretan cihujan luntur jadi mau domba deui nya kitu. Jadi salaresna mah makna nu tiasa diambil teh kumaha anu dirobah janten
orang anu mirip nu tiasa gaduh kawasa pikeun engke teh turun deui pedahnya teu tiasa lah ngalangkungan anu salasna mah di luhur urang pikeun kitu anu teu sanesna kaumna anu tiasa ngawanohan kabeh ieu umat sato gitu kan biasana mah singa malah ieu mah domba gitu anehna dicaritakeun teh pamirsa meureun kitu ieu teh ngeunaan nya kahirupan sabudaran sato ieu nggambarkeun karakter jalmi gitu oge meureun nya mungkin ieu oge caritaan anu nyaritakeun sato eta keneh gitu pamirsa. Mun atunya engke dilajeng dinu dongeng-dongeng Ujang Comro anu sejenna. Mun nya kitu ngahapunten bilih aya kalepatan ti sim kuring dinu pamaparan sareng midangkeun ieu dongeng aya keneh kalepatan kakirangan kitunya dihapunten kasadayana palawargi. Engke enjing kaleresan Senen urang yang harepan puasa dinu kami mimitiannya saum mimitian mugi dilancarkeun disehatkeun dikiatkeun dugi ka waktos bukana mangga atunya ka pamirsa sim kuring bade pamit lah amit mundur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.